Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Simkuring aep nepangan para wargi pikeun ngadugikeun warta mancanagara. Warta anu baris didugikeun. Di Venezuela, harga tepung jagong ngajawl 800%. Rahayat Venezuela dina poe Salasa kamari yang hareupan kanyataan yen harga tepung jagong ngajawl 800%. Sakumaha anu ditepikeun ku AFP, tepung jagong di eta nagara mangrupakeun bahan utama pikeun nyieun kadaharan pokok masyarakat nyaeta arepa. Salila ieu, harga tepung jagong di Venezuela ditangtukeun ku pamarentah. Pamarentah sosialis Presiden Nicolas Maduro geus mertahankeun harga tepung jagong salila 15 bulan dina harga 18 bolivar atawa kira-kira Rp26.084 per kilogram. Ngan wae badan pamarentah nu boga ngaran Paniten Kalumrahan Harga dina malam Senen ngaronjatkeun harga tepung jagong jadi 180 bolivar atawa kira-kira Rp260.878 per kilogram atawa $18 Amerika dina ajian transaksi valuta asing anu dipake ku pamarentah pikeun ngimpor barang-barang kayaning obat jeung kadaharan langka. Paguyuban industri tepung jagong Venezuela geus ngarekes pikeun naekna harga kalawan alesan harga handap anu ditangtukeun ku pamarentah henteu bisa nyumponan biaya produksi. Lembaga Panitian Harga oge ngawawarkeun harga hayam baris ngaronjat 13 ti kelipet tina anu asalna 65 bolivar atawa kurang leuwih Rp88.250 per kilo jadi 850 bolivar atawa kira-kira Rp1,16 juta. Harga hayam oge sempet dipertahankeun ti mimiti Februari 2015. Venezuela ngalaman tingkat inflasi panggedena di dunya, nyaeta 180% dina taun 2015, tur dirong ngahontal 700% dina taun 2016. Sakitu warta mancanagara anu tiasa kapidangkeun dina danget ayeuna. Simkuring aep ngahaturkeun nuhun kana panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.